Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Anissa Rahma. Aku dari kelas 11 TKJ 1. Di sini aku akan membacakan carkon tentang Bunita. Di hiji kampung hirup hiji kaluarga anu cicing di imah nu kacida megahna. Sigana kaluarga eta kaluarga anu harmonis jeung ekonomi anu kacida alusna. Tapi eta kaluarga jarang baur jeung masyarakat setempat. Hiji poe pas Slamet meunang informasi yen pamajikanana geus maot. Pas Slamet nu harita keur digawe, langsung balik ka imahna. Di dinya ningali anakna ceurik bari nangkep indungna. Basa pamajikanana rek dikurepkeun. Pas Slamet nolak jeung milih ngubur sorangan. Samparantos sababaraha dinten Pas Slamet angkat ka luar kota pikeun digawe. Budak nu ngaranna Dani ditinggalkeun sorangan di imah nu kacida gedena. Pas Slamet teh boga supir nu biasa ngajaga imah, tapi supirna teu cicing di imahna. Pautingna sanggeus Dani salat Isya, Dani ningali aya nu keur masak di dapur. Dani nyangkana eta awewe teh nu baheula gawe di imahna. Ternyata bener eta awewe teh Bunita. Bunita ningali Dani langsung nitah Dani dahar. Dani katingali lapar pisan nepi ka masakan Bunita beak. Padahal Dani sabenerna rada bingung sabab Bunita geus 3 tahun teu agawe di imahna. Tapi sanggeus masak Bunita langsung ninggalkeun Dani tanpa ngomong nanaon. Isukna waktu Dani hudang nempo loba dahareun dina meja makan, ternyata eta teh Bunita nu masak. Dani akhirna nanya ka supirna, "Pak, tadi wengi gerbangna teu dikunci nya? Tadi isuk-isuk ujuk-ujuk aya Bunita." Si supirna ngajawab, antep wae, jigana Bunita boha kunci serep." Sanggeus kitu, Dani balik deui ka imah, tapi imahna kosong dan Dani teu ningali aya Bunita. Padahal tadi teh keur masak. Geus kitu Dani langsung ka kamar, ternyata Dani teh kasarean. Akhirna Dani hudang, nempo jam ternyata geus magrib. Dani langsung keluar kamar, si Dani ningali Bunita keur ngalamun bari diuk. Dani nanya ka Bunita, "Bunita, tumben teu masak?" Bunita ngawaleur, "Heueuh dan bahanna seep." Ngadenger eta, Dani langsung ka warung meuli sembako. Sanggeus di warung, Bu Tuti langsung katingali hariwang lantaran ningali Dani anu leuleus siga nu can dahar. Dani geuring naha pucik pisan. Dani ngawaleur, "Henteu Bu, abdi hoyong meser sembako supados tiasa dimasak ku Bunita." Teras Bu Tuti langsung reuas tur nyarios ka Dani. Dan Bunita parantos lamin maot, tapi teu terang kunaon maotna. Dani tuluy langsung diajak ka asup di imah Bu Tuti keur dahar lantaran ningali kondisi Dani anu kitu. Saparantos dahar, Dani pamitan. Bu Tuti nitip pesan ka Dani supados ati-ati. Sanggeus Dani nyampe ka imah, Dani reueus ningali Bunita di lawang panto. Geus tuang dan naha lami pisan keluar teh. Dani ngawaleur, "Nya Bu, tadi Dani tuang di luar." Dani ka kamar heula. Sanggeus kitu Dani jalan sabari nempo supuna Bunita nu teu napak kana lantai. Dani leumpang rurusuhan tuluy Bunita nanya, "Naha buru-buru ka kamarna, Gus?" Nyahonya. Dani langsung asup ka kamar tuluy ngonci. Bunita terus ngetok panto kamar Dani bari nitah Dani dahar. Dani tuang Dani ibu geus masak. Dani teu ngawaleur kusabab sieun. Ujug-ujug Bunita ngalemperkeun peso nepi ka napel dina panto kamar. Dani ningali eta langsung pingsan. Sukana supir Pas Slamet teh datang seperti biasa. Tapi eta supir teh rada hariwang sabab Dani teu kaluar imah nepi ka tengah poe. Akhirna supirna langsung asup ka imah mariksa Dani bisa kunanaon. Supir reuas ningali peso napel di kamar Dani. Ka supir eta langsung minta tulung ka warga serta langsung bantuan ngahudangkeun Dani anu keur pingsan. Teh lila Dani teh hudang barijeng katingali keun sieun. Supir nanya ka Dani, "Kunaon Den?" Dani langsung nyaritakeun kajadian tadi malam. Singkat cerita,
supir jeung warga ngusupkeun Dani titah datang Ustad lantaran gangguan nu dirasakeun Dani tos ngabahayakeun nyawa. Akhirna Dani ka imah Ustad pas harita teh. Dani nyaritakeun kajadian nu dirasakeun ku dirina sorangan. Ustad nyarios katingalina bapa anjeun ngalakukeun ritual anu numbakeun Bunita sareng indung anjeun supaya usaha nu maju. Tapi Dani ngelak sabab Dani yakin yen bapa teu kitu. Ustad ngusulkeun ka imah Dani pikeun ngabuktikeun ieu. Pas dugi ka imah Dani, Ustad naros, di dieu aya kamar anu teu tiasa didatangnya. Abdi terang di mana? Teras Ustad nunjukkeun kamar nu koso jeung nitah Dani muka kamarna. Saparantos muka kamar, Dani ningali seueur sasajen jeung aya foto-foto Bunita sareng indungna. Ternyata bener dugaan Ustad teh salila ieu Bunita jeung indungna dijadikeun tumbal usaha. Akhirna kusabab sieun kunanaon Dani menta tulung ka Pa Ustad pikeun ngeureunkeun pesugihan. Si Ustad nanya, "Anjeun yakin kana naon nu diomongkeun? Sabab ieu resekona gede." Jawab Dani, "Enya yakin, Dani hayang hidup tentram." Akhirna Ustad mantuan Dani ngeureunkeun pesugihan. Sanajan kitu sanggeus sababaraha poe Dani meunang informasi yen bisnis bapana bangkrut jeung bapana maot ku tabrakan. Sekian carpon dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.